Sajak Kean Santang, karya Yus Rusiana. Geus papat sakabeh ajian di Nusa Jawa, Candra Birawa ngapak ngapung nurus bumi. Geus cepak kadikjayan orang Pajajaran, sagala nyawana manusia, sagala nyawana hayawan taluk maring ingsun. Nya ingsun anak Ratu Sunda, Nyakrawati Cahya Manik hilang gumilang. Nya aing nutaya lawan, langit menang, bumi menang, kahidup, kakekep ku pangawasan aing. Di jorak Mekah lain saukur beja, di teang singa, tepi kaguhana, tiba jenenganana Prabu Kian Santang maring insun. Sir aing Siliwangi, rasa aing Rasulullah, depak Nusa Jawa ku pangawasana, dibeberik ramana tepi kasancang, bubus ka embah beraja dilewa, dirabut kabuah tika pucodong, najer jadi tangkal panyadapan. Rep kangkeng, rep wangkeng, nagri asri jadi leweng geledegan. Disapa sing saha nu wangkelang, ngahiang tinggal nu belang, dikeket sing saha nu asup Islam, sibret jungkel 100 tinggal saurang, sasakala ngaran tempat salam nunggal. Sumirat agama Allah di Nusa 33, subur tatanduranana di Bangawan sawidak 5, mulih perang ngalwat heula disuci, memeh miang kian pangadikanana, geus tutas tugas kaula, ari tafsir-tafsir agama putuk kula bagianana, di pamaget ngadon makuon di Depok, ngalang laung puncakna Gunung Nagara, cek sakaol didinya Kean Santang makamna.